Caturkeun Manir Jensen. Harita katempo manehna masih kena ngedongkeun pestola kana beueung Kapten Soma. Atuh katempo Kapten Soma meniswak, awakna ngageter, jantungna karasa deg-degan. "Ampun tuan, ampun," cek Kapten Soma ampun-ampunan. "Well, apakah kamu orang takut, Kapten?" tanya Manir Edward bari siri. "Iya tuan, saya masih pengen hidup tuan," tembal Kapten Soma bari awakna masih keneh katempo ngageter. "Apakah kamu orang tahu kenapa Ik pengen menembak kamu orang, Kapten?" tanya Manir Jensen. "Iya tuan, saya bersalah tuan," tembal Kapten Soma. Well, jadi kamu orang paham kesalahanmu?" tanya Manir Jensen. "Iya tuan, saya paham," tembal Kapten Soma bari ngageter. Manir Jensen tuluy narik deui pistolna, tapi can diasupkeun kana sarangkana. Ari kitu mah Kapten Soma ngarasa leler teu sieun teuing. Tuluy Manir Jensen ngaredet ka Siragut anu tita tadi molohok bae nempo eta kajadian. Pok Manir Jensen ngomong, "Ragut?" "Iya tuan, kamu orang boleh pergi. Uang yang Ik beli tadi semuanya buat kamu orang. Jangan kasih siapapun. Ayo pergi," cek Manir Jensen. Atuh Siragut menimungahkeun pisan lantaran satadina mah mahena geus kasinan bisi duitna teh dirampas ku Kapten Soma. Sanggeus dititah indit mah tuluy Siragut buru-buru indit. Sedangkan Kapten Soma masih kereh nangtung di dinya bari beungeutna tungkul teu wani nempo ka Manir Jensen lantaran ngarasa keneh sieun. Ari Manir Jensen sanggeus nempo Siragut indit sup maena ngasupkeun deui pistolna kana sarangkana. Tuluy pok maena ngomong ka Kapten Soma, "Kapten, sekali lagi Ik tanya sama kamu orang. Apakah kamu orang tahu kenapa Ik marah sama kamu orang?" tanya Manir Jensen deui. Iya tuan, saya tahu. Saya salah tuan, tembal Kapten Soma. "Kalau kamu orang tahu kamu salah. Apa kesalahan kamu orang?" tanya Manir Jensen deui. Iya tuan, karena saya sudah ngancam sama Siragut minta bagian uang, tembal Kapten Soma. Well, bagus. Berarti kamu orang tangkap. Sekarang kamu orang dengar sekali lagi. Kamu orang jadi pemimpin. Jangan sekali-kali kamu kasar sama anak buah sendiri. Sebab kalau terus seperti itu, anak buah kamu orang lama-lama bisa berontak sama kamu orang. Paham? Iya tuan, saya paham. Saya minta maaf tuan. Manir Jensen seri nepakan tak-tak Kapten Soma. Satuluyna Manir Jensen ngaragoh kana endong calanana, ngaluarkeun sababaraha lembar duit. Tuluy eta duit dibikeun ke Kapten Soma. "Karena kamu orang paham sama Ik, ini buat kamu," cek Manir Jensen bari nyodorkeun duit. Atuh Kapten Soma anu tadi katempo manis soak teh ayeuna mah jadi bunga. "Gap, duit kumanehna ditampanan." "Terima kasih tuan," cek Kapten Soma bari nampanan duit. Manir Jensen katempo suri leutik. Well, ini cara Ik menangani orang pribumi bodoh kayak si Kapten Soma. Keur kitu di luar kadenge rame prajurit kenil anu karek datangan ti medan perang bari pating corok. "Hidup Hindia Belanda! Hidup Hindia Belanda! Hidup! Kadenge kitu Manir Jensen mani ceuring hak bunga. Well. Kamu orang dengar pasukan kita menang, Kapten. Ayo kita sambut mereka, cek Manir Jensen bari tuluy indit ku Kapten Soma dituturkeun ti tukang.
Alhamdulillah Menir Jensen jeung Kapten Soma geus aya dihareupeun para prajurit Kenil anu kakarek daratang. Katempo didinya aya Letnan Dastim serta Jubeh jeung Nu Sejena. Terus Letnan Dasim jeung serta Jubeh hadap ka Menir Jensen jeung Kapten Soma. "Lapor Tuan, kita sudah berhasil mengalahkan musuh," cek Letnan Dastim mere laporan. Well. Berapa orang korban dari pihak kita, Letnan?" tanya Menir Jensen. "Banyak juga Tuan, termasuk Letnan Damar juga tewas." Sersan Jubeh nembalan pertanyaan Menir Jensen. Menir Jensen unggut-unggutan. "Lalu gimana dengan nasib Menir Edward?" tanya Menir Jensen deui. "Tidak tahu Tuan. Tadi saat kita pulang sudah tidak ada di tempat," cek Letnan Dastim. Menir Jensen katampo beungeutna beureum rada ambek. "Suruh ke anggota kamu orang mencari dia. Pastikan Menir Edward hidup atau mati," cek Menir Jensen mere parentah. "Siap Tuan. Perintah segera saya laksanakan," cek Letnan Dastim. Satuluyna Letnan Dastim jeung Sersan Damar ketemu Indit mere parentah ka sababaraha urang anak buahna pikeun neangan Menir Edward. Ari Menir Jensen narik leungeun Kapten Soma. "Kapten, kamu orang ikut sama Ek," cek Menir Jensen bari Indit. Ku Kapten Soma tuluy dituturkeun. Sanggeus misah ti Nu Sejena, pok Menir Jensen ngomong. "Kapten, kamu orang pernah bilang kalau kamu orang punya kenalan tukang teluh. Sekarang kamu orang panggil dia dan bawa dia ke sini," cek Menir Jensen. "Siap Tuan," tembal Kapten Soma. "Berapa uang yang perlu kamu bawa, Kapten?" tanya Menir Jensen. Kapten Soma katapo bingung, rek bentar ada gede sieun jadi masalah. Menir Edward ngatieun, tuluy mehna nyokot duit sababaraha lembar loba pisan. Sor dibikeun ka Kapten Soma. "Apakah segini cukup, Kapten?" tanya Menir Jensen bari nyodorkeun duit. Kapten Soma bungaheun nampun duit sakitu lobana. "Cukup Tuan," tembal Kapten Soma bari nampanan eta duit. Well, sekarang juga kamu orang harus pergi," cek Menir Jensen. "Siap Tuan," tembal Kapten Soma bari mere hormat tuluy main Indit. Cak urang tunda heula. Ayeuna caturkeun heula kaayaan pasukan kelompok Gagak Seta. Sanggeus diparentah mundur ku Den Arip, pasukan Gagak Seta ayeuna geus kumpul deui di markasna. Harita keneh maranehna langsung baradami nyawalakeun masalah alehna perang jeung masalah Nyai Kembang anu dianggap maranehna mah geus hianat. Pok kadenge Darma Seta anu jadi pimpinanna ngomong, "Ayeuna urang ngalaman karugian gede lantaran aleh perang. Ieu kabeh lantaran ku ayana Nyai Kembang anu milu ka musuh," cek Darma Seta mimiti kadenge ngomong. "Hapunten Ketua, sim kuring sanes ngabela Nyai Kembang, tapi kuring yakin naon anu dilakukeun ku Nyai Kembang pasti aya alasana. Lantaran kuring mah paham pisan kana sifat anjeunna," cek Den Arip nyobaan ngabelaan Nyai Kembang. Tapi omongan Den Arip langsung ditempas ku Nu Sejena. "Hapunten Ketua, kuring paham karena perasaan Dan Arip. Sim kuring oge hormat ka anjeunna salaku panglima. Tapi dina ieu masalah, saena Dan Arip ulah dugi ka banten ku perasaan sorangan. Hartina anjeunna kudu leuwih ngabela ka lemah cai," cek saurang jalma anu ngaran Rahmat. Adenge kitu Den Arip rada ambek. "Maksud si lain kumaha Rahmat?" "Si lain ulah salah paham karena maksud dewek. Dina nya hareupan masalah Nyai Kembang kahayang dewek kudu adil," cek Den Arip rada kapancing amarahna. Ngadenge Den Arip ngomong kitu, Nu Sejena ilu ngomong, "Hapunten Panglima, kaayaan di medan perang tadi geus jadi bukti ieu Nyai Kembang geus jelas-jelas milu ka musuh," cek salah saurang anu anggota Gagak Seta deui anu ngaran Juhadi. "Naon buktina?" Den Arip malik nanya. "Buktina geus jelas si Elon jeung si Sahlan tiwas ku leungeun Nyai Kembang," tembal Juhadi. Den Arip rada ngaulang lantaran lamun sakilas mah memang bener
katempona si Elon jeung si Sahlan bener-bener siga nu tiwas ku Nyai Kembang. Tapi najan kitu Den Arip tetep ngarasa teu yakin. Ayeuna kuring nanya ka ranjeun kabeh, aya teu di antara ranjeun anu ningali ku mata sorangan ieu Nyai Kembang anu mateni si Elon jeung si Sahlan? Tanya Den Arip. Kabehan ge nampo Den, si Sahlan jeung si Elon tewas waktu keur tarung ngalawan Nyai Kembang, cek salah saurang anggota Gagak Seta nu sejenna. Bener Den, lamun bener mah Nyai Kembang teh hianat sakuduna sewaktu si Elon jeung si Sahlan nyerang, manehna kudu ngahindar. Ieu mah manehna kalah tarung anu ngabalukarkeun tiwasna si Elon jeung si Sahlan. Cek Juhadi deui. Nempo anggota pasukan malah jadi raribut. Darmaseta reuas salaku pimpinan anu pangluhurna, manehna kudu bisa ngabereskeun ieu masalah. Beres geus eureun. Ayeuna salaku pimpinan kaula anu mutuskeun ieu masalah. Ayeuna kabehan neekeun keputusan kaula, cek Darmaseta. Sakabeh jalma caricing ngaregepkeun kana omongan Darmaseta. Pok Darmaseta ngomong deui. Ayeuna kieu, lantaran nu katempo ku urang, Nyai Kembang jelas siga anu bilu ka musuh. Ayeuna kaula nugaskeun ka kabehan supaya neangan Nyai Kembang tewak bawa ka dieu, tapi ulah aya nu bani kasar lantaran sagalana kudu jelas heula, cek Darmaseta. Tapi kumaha pimpinan lamun Nyai Kembang anu kasar? Tanya salah seorang anggota Gagak Seta. Lamun manehna kasar ngabahayakeun, anjeun wajib ngabela diri, cek Darmaseta. Ngadek itu Den Arip ngarasa reuas oge. Maehna sieun kaputusan Darmaseta malah matak nirakakeun ka Nyai Kembang. Tapi dina kayan kitu Den Arip teu bisa kumaha-kumaha lantaran kahiji eta geus jadi kaputusan pimpinan, anu kadua dina kanyataana memang Nyai Kembang siga anu hianat. Beuh cilaka. Naon anu kudu dakukeun ku aing? Deui cara aing kudu bisa ngabuktikeun yen Nyai Kembang teu salah, kerentos Den Arip. Nampo Den Arip ngaulang, Darmaseta pok nanya ka Den Arip. Kumaha Den? Bidah Den aya usul? Tanya Darmaseta masih keneh bijaksana minta pendapat Den Arip. Den Arip masih keneh ngaulang. Maehna kudu hati-hati dina ngajawabna, lantaran lamun salah ngomong bisa-bisa manehna oge dituduh pengkhianat kuno sejenna. Tapi teu lila pok Den Arip kakarek ngajawab. Sadaya tas jadi keputusan pimpinan, sim kuring geuningan bae. Tapi dina ieu masalah kuring gaduh rencana nyalira. Sim kuring tetep yakin lamun Nyai Kembang teu hianat. Makana sim kuring mah tetep bade ngusahakeun bukti yen Nyai Kembang masih keneh ngahiji jeung urang, cek Den Arip. Darmaseta unggut-unggutan. Tah adus kitu Den. Kuring mere waktu ka Den Arip pikeun ngabuktikeun Nyai Kembang teu hianat, cek Darmaseta. Hatur nuhun pimpinan. Pami kitu sim kuring nyuhunkeun izin ayeuna keneh bade angkat milarian Nyai Kembang, cek Den Arip. Sok mangga Den, tembal Darmaseta. Den Arip langtung mere hormat tuluy maehna indit. Sanggeus aya di luar Den Arip susuitan pretek kudana nyampeurkeun. Celeng Den Arip loncat kana tonggong kuda, satuluna kuda lompat ninggalkeun eta tempat. Cak urang tunda heula. Ayeuna kocapkeun kaayaan di hiji tempat. Katempo aya bayangan bodas anu blesatan loncat dina hiji tangkal kana tangkal sejenna. Tuluy cre eta bayangan eureun dina hiji tempat. Si horeng eta bayangan teh Menir Edward alias Santana. Katempo maena memanggul Nyai Kembang, tuluy kumaha diecakeun ka dalam mah. Apa kamu baik-baik saja nona cantik? Tanya Menir Edward bari seuri. Nyai Kembang ngajawab, tapi katempo paromana mah siga nu rada haseum. Si horeng anjeun deui bae, nuhun geus nulungan kuring. Cek Nyai Kembang ngan sakitu bari tuluy blesat, maena langsung ngablesat deui. Menir Edward gogodeg bari seuri. Acuh banget itu si nona cantik. Tapi justru itu yang aku suka nona. Kerentos Menir Edward bari blesat, maena ngablesat deui nuturkeun Nyai Kembang.
dicaturkeun di hiji leuweung anu katelahna leuweung Badot Singa. Eta leuweung teu jauh ti lembur Cikawung. Di eta leuweung katempo aya saurang awewe bangsa Walanda anu keur lempang sorangan. Katempona eta awewe bangun ku loba kasieun. Si horeng eta awewe teh aditerena Madir Edward anu ngaran Nonih Elis. Harita Nonih Elis papisah jeung nu sejenna waktu keur perang campuh teh di alun-alun lembur Cikawung. Niat Nonih Elis kabur nyelametkeun diri, tapi manehna kalah sasab ka leuweung ieu. "Kemana aku nyari jalan pulang?" cek kerentas Nonih Elis. "Tolong, apa ada orang? Tolong!" Nonih Elis tulung-tulungan kadenge sorana bulak-balik aweuhan ka bawah angin. Teu jauh ti eta tempat aya dua orang jalma anu keur tarumpa kuda. Si horeng eta dua jalma teh Kapten Soma jeung saurang anak buahna anu ngaran Sumarna. Barang ngadenge aya sora awewe anu tulung-tulungan, Kapten Soma jeung Sumarna kaget. "Sada aya nu minta tulung, Kapten. Moal kitu da demit leuweung ieu mah," cek Sumarna. "Heuh, derek ngadenge, beujuang tempo," tambal Kapten Soma. Kapten Soma jeung Sumarna tuluy ngadedengekeun deui sora anu tulung-tulungan. Kadenge sora Nonih Elis minta tulung deui. "Sadana mati ulah kaler, Kapten," cek Sumarna. Kapten Soma teu nembalan, tapi geuwat maehna ngarahkeun kudana ka palebah datangna eta sora. Dituturkeun ku Sumarna. Sora Nonih Elis anu minta tulung beuki kadenge jelas, rag Kapten Soma ngeureunkeun kudana. Sumarna oge milu eureun. "Aya naon, Kapten, geuning eureun?" tanya Sumarna. "Si dana anu minta tulung teh lain bangsa urang. Tina cara ngomong mah siga urang Walanda," cek Kapten Soma. "Nya, Kapten, siga mah urang Walanda," tembal Sumarna. "Yeuh, ieu leuweung jarang ka sorang ku jalma, ieu kasepetan pikeun dewek." Sumarna ngahulang teu ngartieun maksud omongan Kapten Soma. "Maksudna kumaha, Kapten?" "Maneh mah dasar polohok. Dewek geus lila hayang ngasaan awewe urang Walanda. Hayu cuang tewak, ke sakaliawang jeung dewek," cek Kapten Soma. Ade kitu Sumarna oge ngarasa bungah. "Bener pisan, Kapten. Kudu hayang nyobaan. Wah, geus kabayang, Kapten. Aduh, ngeblak bodas meureun," cek Sumarna. Kapten Soma teu ngomong deui, jerut maehna turun tina kuda. Tuluy kudana ditarikeun kana hiji tangkal. Sumarna oge nurutan turun nalikeun oge kudana kana tangkal nu sejen. Satuluyna eta dua jalma katempo ka katayepan ka palebah datangna sora. Teu lila Kapten Soma jeung Sumarna anjog ka tempat Nonih Elis anu keur tulung-tulungan. Katempo eta awewe Walanda teh keur andiprak diuk sorangan halapeun hiji tangkal. Ku Kapten Soma jeung Sumarna diintip di tukangan tangkal nu sejenna anu teu jauh di tempat Nonih Elis diuk. "Aduh, itu jeureus Sumarna, mending geulis pisan matak muruy euy," cek Kapten Soma. "Nya, Kapten, main cerang. Tapi naon sababna maehna bisa aya di dieu nya," tembal Sumarna. "Teu kudu dipikiran nu kitu mah. Ayeuna nu penting mah urang suang puaskeun diri," cek Kapten Soma bari matana mencorong terus ka Nonih Elis. Katempo gondok lakina siga nu kelok-kelokan. Kapten Soma tuluy lempang rek ngadeuketan Nonih Elis. Sumarna nuturkeun tutukangeun. Teu lila doanana geus aya di hareupeun Nonih Elis. Atuh Nonih Elis kacida kaget nya. Mitra budaya Sunda Panenengan sadayana manawi sakitu heula dongeng Sunda anu judulna Kajen Ajur Tutumpuran atanapi Nyimas Kurniasih bagian ke-11. Insyaallah sanes waktos urang lajengkeun deui. Ieu dongeng karangan Pribados Kang Abun Burhanuddin oge dipedar ku Pribados. Hapunten kakirangana mugi katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.